Bismillahirrohmanirrohim. Tanbihun hadza ari ieu madkur eta binisbati tetep kalawan dinisbatkeun lisihati kana sahna. Amma sawabu anapon ari ganjaran faqala mangka eta nyarita saha Az-Zarkasi Imam Zarkasi. Adz-dzahiru ari kaul anu zahir eta adamu husulihi henteu hasilna itu sawab. Wa qad ikhtaro sareng nyata milih saha Al-Ghazali Imam Ghazali fima dina perkara ida saroka di mana-mana ngarejeungkeun itu jalma fil ibadati dina ibadah goeroha kana salianti itu ibadah min amri dunyawiyin nyatana urusan anu bangsa dunia i'tibarul baisi kana ngitung-ngitung anu ngajurung alal amali kana amal. Fa ing kana mangka lamun kabuktosan naon al qasdu pamaksudanana eta dunyawiyan bangsa ad-dunyawiya bangsa dunia huwa ari itu qasdu eta aglabu leuwih ngalindih. Lam yakun mangka henteu kabuktosan fihi eta tetep dina itu amal naon ajrun ganjaran. Wa ing kana sareng lamun kabuktosan naon al qasdu pamaksudanana eta ad-dinya bangsa agama aglabahana leuwih ngalindih. Falahu mangka eta tetep pikeun itu jalma biqadrihi ari ganjaranana itu qasdu. Wa ing tasawaya sareng lamun papak itu qasdu dunia sareng qasdu din tasa koto mangka silih gugurkeun itu qasdu dunia sareng qasdu din. Wahtaro sareng milih saha Ibnu Abdissalam anahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta la ajro henteu aya ganjaran eta maujud fihi dina itu amal mutlakon kalawan mutlak. Sawaun sarwa baeta sawa naha papak naon al qasdani dua pamaksudan amikhtalafa atawa anu ikhtilaf itu qasdani. Intaha paragat itu kaul Ibnu Abdissalam. Wa kalamul Ghazali sareng ari kalamna Imam Ghazali eta huwa ari itu kalam eta adz-dzahiru kaul anu dhahir. Wa huwa sareng ari itu dhahir eta al-mu'tamadu kaul anu mu'tamad. Wa ida batola sareng di mana-mana batal naon wudu'na itu jalma fi asnaihi dina tengah-tengah wudu'na itu jalma bihadasin ku hadas au ghairihi atawa ku salianti itu hadas. Qala mangka ngadawuh itu Imam Nawawi fil Majmu'i dina kitab Al Majmu' anir Rawayani nampi ti Rawayani yuhtamalu mangka dipanteskeun naon ayyusaba diganjar itu jalma alal madi karena pagawean anu geus kaliwat. Kama sapertikeun perkara pisolati anu tetep itu madina salat au yuqalu atawa dicaritakeun naon in batola lamun batal itu wudu bikhtiarihi ku karepna itu jalma fala mangka henteu ayyusaba au bi ghairi ikhtiyarihi atawa ku salian karepna itu jalma fana mangka bener itu ayyusaba. Wa min ashabina sareng eta tetep ti pirang-pirang sahabat kami man ari ulama qala anu ngadauh itu man la sawaba kana lapad la sawaba henteu aya ganjaran eta maujud lahu pikeun itu man bihalin kalawan tingkah li anahu karana sanyana itu wudu eta muradun anu dimaksud li ghairihi pikeun salianti itu wudu bihilapis sholati kalawan perbeda salat aha paragat itu man kola. Wal aujahu sareng ari kawal anu leuwih rojeh at-tafsilu eta at-tafsilu aya perincian pil wudu'i dina wudu washolati sareng dina salat waya betulu sareng batal biridati ku sabab murtad naon atayamum mutayamum wa niatul wudu'i sareng niat wudu wal ghusli sareng niat adus.
walau nawa sareng lamun niat itu jalma qot al wudu'i kana megatkeun wudu in qatoat mangka narima pegat naon an niatu niat payu idu mangka ngabalikan deui itu jalma ha kana itu niat lil baki pikeun sasesana walau nawa sareng lamun niat itu jalma biwudu'ihi kuduna itu jalma ma kana perkara yundabu anu disunatkeun lahu kana itu ma naon wuduun wudu kakiraatil qur'ani sapertikeun maca Al-Qur'an awil hadisi atau maca hadis lam yazzi mangka teu nyukupkeun itu niat huka itu jalma li anahu karena sanyana itu ma yundabu lahu eta mubahun anu dimenangkeun ma'al hadasi sarta hadas palayata domanu mangka teu narima kumpul naon qasduhu ngamaksudna itu ma yundabu lahu qasda rob il hadasi kana ngamaksud ngilangkeun hadas palawan nawa mangka lamun niat itu jalma hu kana itu ma yundabu lahu ma'a niatin sarta nganiatan mu'tabirotin anu diitung-itung itu niat yan bagi mangka penting naon annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta yakpi nyukupkeun itu mayundabu kama sapertikeun perkara laon nawa lamun niat itu jalma at-tabarruda kana ngalapti isma'an niatin sarta niat mu'tabirotin anu diitung-itung itu niat waqad waqa'at sareng nyata tumiba naon hadihil mas'alatu ieu masalah fil fatawi dina kitab fatawi walam aro sareng teu ningali kami man ka ulama ta'arrodo anu mertelakeun itu man laha kana itu masalah puruun laonawa lamun niat itu jalma ayu sholia kana salat itu jalma biwudu'ihi ku wuduna itu jalma walayu soli sareng teu salat itu jalma bihi ku itu wudu lam yasiha mangka teu sah naon wudu'uhu wuduna itu jalma litala ubihi karena heureuyna itu jalma kana niat ibadah watana kudihi sareng malawanana itu jalma kana niat wakada sareng halna nya kitu lam yasiha launawa lamun niat itu jalma bihi ku itu wudu as-sholata kana salat bimakanin dina tempat najsin anu najis itu makan walau nasia sareng lamun poho itu jalma lumatan kana satotol fi wuduihi dina wuduna itu jalma goslihi atawa dina ngumbahna itu jalma pan gosala tuluy kakumbah itu lum'ah fi goslati saniyati dina kumbahan anu kadua awisa lisati atawa kumbahan anu katilu biniatit tanafuli kalawan niat gawe sunat au fi adati wuduin atawa dina ngabalikan deui wudu au gosli au guslin atawa dina kumbahan linisyanin karena poho lahu kana itu goslu azza mangka nyukupkeun itu ingisal huka itu jalma bihilapi makalawan perbeda perkara lawin gosalat lamun kakumbah itu lum'ah fi tajdidil wudu'i dina nganyar-nganyar wudu fa innahu mangka sanyana itu ingisal la eta la yuzi teu nyukupkeun itu ingisal li annahu karena sanyana itu tajdid eta tuhrun susuci mustaqilun anu mencil itu tuhrun biniatin kalawan niat lam tatawajjah anu teu madepkeun itu niat lirob il hadasi kana ngilangkeun hadas aslan sama sakali wayajibu wallahu alam.